Iya deh ya. Ieu teh asa aya nu bara rau ih. Naon sih? Ini can mandinya. Di. Can dewek meureun can mandi. Pantesan dia teh asa bau. Teh Kenapa pagatel jeung si Cendori mah mentang-mentang menang arisan si Ita geus lage balik tuh sing urutan ke urang heueuh nya. nya meureun. Aya Kamarana ieu. Urang mah ngarep-ngarep arisan poe ieu meunang. Jeung bayar sakola budak. Gitu. Ini anak orang rungsing ada budak geus nagih bayaran sakola teh. Hari nu meunang teh batur. Coba langsung balik deh itu dulu, langsung balik batur mah dulu. Itu tadi teh asnati lain nyarios ka Abi, meureunnan tadi teh bisa ditukar gulingkeun meureunnan. Ari butuh mah. Emang nak kambing goleng, kembang golengnya kena kambing kendae. sarua bae pangabutuh mah parahi boga kami ge komo tadi nama jeung meuli beas. Lamun menang arisan teh lumayan gitu. Kan kami mah kumaha da cecan waktuna meunang meureun geus dah. Aja. Zaman ieu mah ningali lu kieu. Ih, pusing aing mah. Aing kudu ngeuleuh di sugan mah dah. Tuh si Asnati. Jama. Aing mah teu bisa lila-lilanya kan di. Urang neangan duit. Pangabutuh pinu. Aing mah butuh. Bang emok be Bang emok. Bang emok mah enggeus kamari katutupan ngan ieu kondanganeun. Rawuh geus aing mah rek indit heula nya permiosnya Cina. Erek ka mana? Meni buru-buru ih. Pan rek barang teangan ieu teh geus Meni permisi. buru-buru ke deui. Saya tamari teh menang arisan teh kitu. Meluk. Geus gandeng Dori, geus mangga. Jung. Sampai slow Asnati. Hatinya. Hade. Bye bye. Inoh Dori kami gerak kaminya ya perlu ieu teh salaki dapcang. Ayo kabar ali kabeh permios. Ih, kalah eta teh pamali. Geus, kami permisi ya. Kami ge permisinya balik. Ini udah diarep-arep geus Kalah kabar ali. Geus kae sugan bulan hareup mah meunang Geus dewe. mah meunangnya heulakeun geus kena mah. Urang ge pagawean ngalayah di dapur urut tadi arisan can bareresan deh. Aduh. Pasar nangka nama aralus abis siga nama ke pasar ngadelu nangka ngadelu aduh ya sendal patukur jeung hanya karek nanyakeun itu deuleu isin teh mun mangkat ka pasar kieu karek nanyakeun heula Cina ya kadieu kami rek nanya ieu sendal kami patuker jeung sahanya patuker Nah, sendalna. Ayo make sendal geuning salayan salayan. patuker jeung saha Tadi teh saha nu make sendal hideung? Cidori, eta mah sendalna pahili. oh jadi ieu teh jeung pahili ngaranna teh geus atuh kami rek neangan pahili atuh dingdingnya baru Aduh, Cidori teh salah meureunnya itu teh nyebut pahili teh maksud abi mah patuker meureun mua ka pahili ka ditu ge. no terang rompok pahili tah di mana ari rompok pahili Duka pilarian bareng. oh nok teu terang abi milarian rompok pahili ieu sendal patuker ye jeung pahili saur si Inoh teh ngantos satunya nok bade milarian si Kimberly sendal kami teh patukur tah patukur Jeung saha tadi na batukurna? ari kami teh nanyakeun ka si Inoh cenah ge jeung pahili cenah kitu ani neangan pahili teh di imahna nya maneh nyaon teh pahili imah pahili terang cah baru teh terang ieu dulu kami teh isi rek ka pasar ke babakul nangka Geus milarian bare. Kimberly kami teh patukur sendal teh sendal kami mah anyar tah sendal lagi hejo Terus ieu anyar. ya anyar yeuh teh rek ka pasar geurang meuli Ini pakaian bau-bau teuing sendal bau tarasi. ulang itu sendal anyar nu
kieu ye tah sendal lagi tah. Dikeum ku uyah sukuna dikeum. Ambil Aduh, bau. atunya meureun di asin juga lauk asin. Ambil bau dealan sukuna dikeum. Ari dalam mah disambel, ngan ari cenah suku dikeum ada lain lauk asin di asin. Aduh, aing mah nanyakeun kan pas geus aduh teu parah. Ayo suku bau dealan itu kumaha ceritana aing. Ge kasal kasih Inor kitu. Kan itu. Duh si gara-gara pahili make sendal kami yo deuh. Kumaha cerita? Kita kumaha ceritana suku bau dealan. Tapi da aing oke we. Geuningan kalahan ka ieueun ka mogok. Oh, imah udah diselah deui. Geuning susah motor teh. Naonanya? Ya gara-gara geus bobogohan meureun aing teh teu mah. Jadi efekna kana motor jiga nama ieu. Motor ulah kitu atuh nya teh kan tadi milu bobogohan ye jeung aing teh. Ulah mogok atuh. Kan aku si emak dicarekan balikna sore mah. Oh, ya motor teh. Kan dicoba di keselah deui. Motor. Kira-kira nyangan inspirasi heula. Motor. Ulah mogok atuh karunya ka kuring. Bejaan nya naik kunaha. Ya. Kayak didengekeun deui. Nyaho ayeuna mah. Kunci kontakna can disetelkeun paingan atuh. Jadi lain rusak ieu teh. Kunci kontakna tah can. Geus. Saya jama. Geuning si Una. Ya kami nanya, ari imah pahili di mana? Hah? Pahili, imah pahili. Pahili, imahna pahili di mana? Pahili. Emang cicerek naon? Rek nukerkeun sendal ngapatukeun jeung pahili. Jeung Pahili. Heueuh ngan imahna teh nu nyaho ding di si mah pahili. Ya, ari Pahili teh pan asana mah salakina si Asnati tah. Nyaho da pokona mah aing mah teu nyaho ngan cek si Ino cenah ge. Eta teh sendalnya teh patukeurna teh jeung pahili cenah kitu. Jadi pami teh neangan ti isuk ieu teh. Duh, Jeje mah ngapupusinganan kuring. Uhu ieu teh kuring teh keur pusing ku motor cek Jeje mogok ieu teh. Mogok Jeje deui kalahan ngomong deui Pahili. Heueuh, Nya sekali itu mah atuh. Andi duh aing maneh pusing. Ya, mogok keneh can bener ya. Ih motorna tadina meunang anjuk tah meunang kumaha mana mogok bae kurang bensin. Motorna diajak bobogohan. Paingan teu mandi nya, teu mandi. Pantes teu mandi. Unanya na teu mandi. Ya, kan seurinya. Geus teh inget kan ka Pahili teh. Kan rek ka pasar mah bakul nangka aing teh. Ari make sendal ka pasar kieu mah nya isin. Halus sendalna mah. Alus teh nu aing tuh. Ari ieu mah nu si Ya. Pahili. Satu los, jangan becet, jangan. Ulah bobogohan deui nya, ulah bobogok karunya. Ya, Pusing. Nangan duit teu meunang-meunang. Ya Allah, ya Karim. Nu menta jeung jajan, nu menta jeung meuli kuota. Aduh. Arisan aing teu meunang ieu di kumaha cenah geus kieu tobat. Ulah aing asa beulah. Ya Allah, asa beulah. Asa beulah. Gusti nasib. Aing jangan kandi deui. Asnati. Ari nya kunaha mewek. Ya kami rek nanya Asnati sakodong ulah mewek bae nya hayang kawinan meureun mewek bae sote. Emang ganggu bae aing kesedih ah. Kok sedih nya teh hayang kawinan Asnati teu payu-payu. Nanya ning. Oh ya kami Naon, nanya. naon. Ari kami teh neangan imah si Pahili. Tadi di imah Pahili rek nukerkeun sendal. Ieu teh isuk aing teh tobat rek ka pasar.
Pahili di ditu imahna gigiran kuburan erek los ka ditu. Erek ditu yang ada aing mah tuh. Ari sendal nu aing mah alus, ari nu si Pahili mah kieu goreng patut. Bangke sendal 1.500. Aduh. Maha bet. Ulah kitu ye teh batin nangka. Geus nyana sih kami marek neangan imah Pahili ye geus capek suku. Nyalos dah aing marek ngangan duit. Lu nyana ka ditu aing ka ditu. Nyana marek neangan lalaki cerik bae sote. Ada nalalang. Kalau nyana ka ditu aing ka dieu. Ngaganggu bae. Cedori. Hei, Cedori. Hei. Aduh, ya Allah. Cedari. Aduh, itu geningan. Ya Allah, kercamu didinya geningan. Ya Allah, capek. Ya Allah. Cedari. Hei. Nah, ceri. Can katimu. Jangan Pahili kan digeuning itu panggil imah Pahili. Patuker lain Pahili Bapak Ili. Patuker. Sanes Pahili, sanes Bapak Hili. Patuker. Ieu teh jeung cek ceuing nanti cenah jeung Pahili. Ari teh Ari Pahili teh patuker. Hah? Nya amal meunang-meunang neangan ka mana-mana oge. Maksudna Patuker. ari kami mah cenah ge Pahili. Ari Pahili. Nya ari urang mah nyebut teh di Bandung mah Pahili. Ari Pahili teh patuker. Oh, jadi salah ya teh. Salah. Jadi patuker. Ieu teh sebenarnya patuker nyaho jeung Jeung saha? tadi ibu-ibu arisan. Oh, nya silang ulang ngomong jeung Pahili, kami ka ditu ka dieu dengan Pahili. Maneh mah nyiksa aing. Pahili teh patuker. Oh gitu, jadi salah Salah kudu paham. pinter, ulah salah paham. Nya maneh nu mere informasi ka kami, da kami mah jama olohop. Karunya teuing. Kami tukerkeun deui, tukerkeun deui. Anu Kami tadi mah ibu Ari Pahili arisan. teh disangka teh aran jama, patuker jeung Pahili. Ari Pahili teh alias patuker. Gitu. Patuker. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Salembur Pasawahan. Ada Ino, ada Asnati, ada Dori, ada Aswia, menyajikan video-video bodoran Sunda yang menyegarkan. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan komen. Baraya Salembur. Oke.